Jatah naon? Nah, mana Allah. Emang dirinya saha gitu? Hah? Iya mah ketua geng serigala, Cil. Alah, jatah, tiba lagi dagang di dia mah aman, jatah. Aduh bos, dia teh wawon ka ketua geng serigala. Nah, ulungnya ya mah anang. Paham om? Bere paham lah bos, emang nyaon geng serigala teh kumaha? Cil, mama ngawani anan geuning. Alah, budak lalitik kieu pina aku kudu sieun. Aduh. Ieu masih acil salah lawan ieu nenggar cadas euy. Cil, urang makan di heula nya. Jatah naon cetek kuya atuh biasana kita lain minta jatah di dieu mah. Puguh ge aing teu apal. Saha ieu maraneh? Wes kasih paham lah rudat. Ampun. Nya, kelak. Iya, bos. Aku. Iya, lanjutnya teman. Anjing, hampir aing yakan. Geng serigala memang mematikan. Wah. Ayo naon, Jang? Bos, naon tuh bos? Naon, Jang? Mam. Balik cetek kuya, hayang naon? Oh, lele, nih. Lele, bos. Oh, heueuh geus lele. Dah, pangilokeun. Oh, siap, Bos. Ya, Jang. 50 ribuan. Ah, masnya. Iya. Bos arek istirahat heula hasilnya. Gitu walau hasilnya di imahnya. Oke, siap. Masa ini tuh lah nanya. Oke. Halo. Iya gitu. Jual ikan segar. Oh. Ya. Mau jalan lauk na mana? Jajang aing meuli jajang. Kepin. Ari aing nungguana. Di serius ieu mah Jang. Abek meuli. Meuli lauk naon? Aya lauk nila sabaraha hargana? Betul loba teu. Butuh mah ya. Oke lah, uang nanya kena ka bos aingnya. Luat. Bos. Itu ayeuna lauk nila sabaraan? Nila gede nila leutik ya. Anu gede Anu gede mah jualnya 35 aja lah. dulu 5. Nah, 32 ge jual. Oke, siap. Dulu 5 cenah. Oh, 35. Ari lauk mas sabaraha lauk mas? Aduh. Oke lah, uang tanyakeun lah. Kok belum temu mas sekalian tadi nonton teh. Bos. Ayo itu lauk mas sabaraha? Lauk mas mah jual 28. 2 genep jual Cil. Ayo we nanyakeun wae lauk, harga lauk kan apa Cil? 2 genep. Kalau harga lauk 20 genep ribu bos. jual 2 genep ge lah. Siap. Dua genep cenah. Oh, 2 genep. Ai di dieu aya lele teh? Aya. Naon di ek meuli deui lele. Ih. Ieu mah abdi mah naroskeun we heula, Jadi ayeuna lauk naon we atuh nu puguhna? Ieu, kada geura. Cari kala di dieu. Jadi ayeuna mah abdi teh ka dieu teh naroskeun we heula hungkul, balongna can anggeus itu teh. Lain ek meuli. Engke, bade meser mah. Kan buan heula balongna hade. Lain ayeuna. Engke, bade meser mah. Kan engke. Pan apa mun balongna ge can waras? Oh, jadi moal ayeuna meser teh. Moal ka ayeuna mah. Sok init moal. Kok aing dipapageun ya? Sok init. Wong teh sugan aing meuli ngaron tanya ukur. Kuya. Aya opat teh model kieu aya ban setruk aing. Beli itu tuh Faisal tuh, beli bajigur. Bajigur. Mana ya?
Hayang mana tuh duitnya? 10.000 ya. Dua. Dua aja mana aja bang? Mau apa aja nih? Ini ya, 1, pisang 1. Ini apa, Mang? Pada naon? Pada meser? Oh. Ini papaisnya berapa biji, Neng? Berapa? Hah? Woi! Papaisnya sabaraha? Berapa tadi ya? 2 kayaknya. Oh, 2. Tuluy, naon lagi? Sama ini pisang. Oh. Ya. Jang. Rek meuli naon? Eta sabaraha eta nu si Neng? 10.000, Jang. Oh, 10.000 Mang. Bios ku abi Mang ya. Nu si Neng mah dibayar. Wah, wios atuh tekedah. Iya, Mang. Ih, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Teman, ayo Ujang enek meser naon? Urang mau jadi, Mang. Pan dieu eta pangmayarkeun tah. Anak muda demi awewe ngebelahan manehna terjadi. Ingat kata Sunggokong anak muda, wanita itu adalah siluman. Bajigor, bajigor, bajigor. Nama naik Faisal. Beak, Pak. Siapa beak kumaha? Pan batur kita di Mareuli. Heuh pan bagian urang beak. Siapa aing ngadaguan. Siapa tuh wah pek sana mau baju-baju wae ge. Cek aing teh heula bete ku batu manten. Paling diborong ku batur. Mana tuh minta ka dikerek beli kopi we? Tah, bogo eta duitna teh ragrag, Pak. Sabuat ti dieu ka ditu, da eueuh geura. Hi, aing maneh duit eueuh. Bajigur teu meunang sia mah kuas budak pisan sia mah alabatan si burik. Nah, leungit kudu kumaha pan kita mah meureun lain milik we, Pak. Kan sia gitu lain milik lah bebal teh. Cuaca ini makin hujan ya. Oh, kembali. Nenek orang Kumaha, Jang? Nenek. Hah? Mek. Nenek ngomong. Ajik king ripuy mah. Nanya ke naon itu? Memek. Nah, nenek aing. Gigi. Ampun, bos. Nenek. Ampun, bos. Tas. Ayo teh nu puguhna naros ke naon? Nenek.